ieu puasa lobakeun maca Al-Qur'an. Tak urang sabulan tamat bari ditadabur jeung nu 3 kali tamat bagusan eta. Penting teh tahajud urang. Lamun urang tahajud tak urang teh taraweh kan witir kan 3. Penting teh tahajud tambahan heula hiji usolli sunatan rakaatan Allahu akbar ngajangkepkeun eta tanu tadi. Abe ulah aya terjadi 2 witir. Lawitroni eueuh 2 witir sapenting hiji bae. Lamun eta 3 ke urang witir jadi 2 witir. Supaya ulah terjadi 2 witir tambahan hiji Allahu akbar jadi jangkep tanu tadi 3 jeung hiji 4 bari tahajud sadaekna urang Allahu akbar tahajud Allahu akbar tahajud Allahu akbar tahajud Allahu akbar ruku mah henteu tahajud Allahu akbar coba tahajud terus diakhiri kuitir mantap mulyana bulan Ramadan kulaya ai bukaan kitab sok hayang seuri sakapeung mah aya hayang seuri aya keom aya bunga aya sok kaju seurian sorangan di antara nu hayang seuri ieu cak Gusti Allah teh ya ibadi hei hamba kaula sia nyaho aya nyiptakeun Ramadan teh mulya tur agung tur suci nyaho mun cak urang teh mah nyaho sholat siatah dipeting 11 rakaat witir setelah tahajud atau geus teu kudu tahajud 11 rakaat bae. Jawaban manusia kumaha? Duh Gusti 11 rakaat mah teu kuat tama lain pagawean abdi tama pagawean nabi pagawean wali pagawean kiai abdi mah 11 mah teu kuat atuh ulah 11 ai pagawean lain pagawean sia mah 9 Gusti 9 abdi mah teu kuat lantaran beurangna sibuk abdi bapan di pabrik abdi bapan ngojek abdi bapan supir atuh ulah 9 7 Gusti 7 ge teu kuat abdi mah lantaran abdi mah sibuk jelemana aya gawe ieu gawe itu sakaca pangan sakapanggina geus abdi mah teu kuat kudu 7 mah 5 atuh 5 2 hiji asana 5 ge teu kuat Gusti 3 atuh 3 asana 3 ge teu kuat ambo budak 3 teu kuat hiji degekeun ku sia wahai para malaikat cak Gusti Allah aing ngainstruksikeun ta ka hamba aing aya teu kuat 11 mah turun hiji bae bedakan hiji teu kuat hiji ge hiji teu kuat hiji geus atuh teu kuat hiji mah neuk sarena bae ngalawudu adi maca bismillah 20 hiji kulhu 3 palak pinas hiji ditiupkeun ka aboh tama lain pagawean abdi Gusti aya kudu ngalawudu heula tiris hajung batu kita abdi mah ngalawudu geus kajen teu ngalawudu ge asal bismillah bae 20 hiji teu kuat 20 hiji ge bismillah teu kuat tunduh jasa Gusti abdi mah capek bogan abdi dicapekeun ku Gusti bulan 20 hiji atau 11 teu kuat tilu teu kuat geus satu hiji bae si HMS hiji ge teu kuat ambo bamajo henteu panjana mah bismillah 20 hiji teu kuat tilu teu kuat hiji ge teu kuat hiji doang gitu siapa kajen teu bamajo teu wudu ge bismillahirrahmanirrahim blek mah kitu teu kuat hiji teu capek geus satu baca Allah bae tah lamun Allah bae mah bisa kaget atas sadaqah Allah nggak susah gitu doang tapi eta cak Gusti Allah wahai para malaikat hamba aing teu pohara masih keneh ngaku bahwa aing pangeran disagedengin eta mah loba jelema nu teu ngaku bahwa aing teh pangeran tuh Katolik cenah mah teu ngaku aing pangeran tuh Protestan teu ngaku aing pangeran tuh Kristen teu ngaku ka aing pangeran dihiji-hijikeun tritunggal nanaona budak Konghucu jeung sajabana teu ngaku ka aing tapi si eta mah jalah beurangna teh kaon di pabrik bae si eta mah lelah ngojek bae si eta mah lelah
titah 11 rakaat ge teu sanggupeun titah wudu ge deuk sarena teu sanggupeun titah baca bismillah 20 hiji ge edan ngajebiat titah hiji doang baca bismillah teu sanggupeun ngan Allah dong hebat amat eta jelema datang ka ngaku ka aing masyaallah asana moal anu maca bismillah moal asana ieu mah wudu ge moal ieu mah ieu mah deuk naon ieu maksudna cek Gusti Allah malaikat aing teh nyarita dina Al-Qur'an innahu alimun ghafur aing teh maha halim innahu halimun ghafur maha aris maha ampuran ai si itu mah anu hebat ibadahna ka surga atuh tamah teu kudu kukumaha aja tamah hampura aing geus datang si itu mah tukang ibadah atuh geus jelas ieu mah tah nama salat Johor ngan opat tong teu bake roati capek datang ke masjidnya puasa nya digawe kocek lama haju beres gawe deui teu sanggupeun salat qobliyah jeung ba'diyah haju hees lagi tilok bake man witir langsung bae bismillah ge teu kuateun tapi nyana ngaku ka aing kadenge ku aing Allah haju reup beres tah eta teh halim aing aris aing gopur aing geus malaikat eta teh hamba aing teh bulan Ramadan teh agung kedah karasa keagungan bulan Ramadan ari nu ibadah mah atuh geus puguh ieu mah nyana mah sakikituna teh ibadah ku agungna aing nyiptakeun bulan Ramadan kaarisan jeung kagopuran aing kena karasakeun ka jana kudu hees baca Allah doang kasorgakeun masyaallah asana ieu mah ieu asana ieu asana lain berarti orang kudu ngurangan ibadah ku agungna Ramadan datang ka kos kitu ku istimewa na Gusti Allah menyikapi Ramadan datang ke jelema nu ngaku Allah doang ge bari puasa keagungan Ramadan supaya karasa sapuasa-puasana doang salat teu make qobliyah jeung ba'diyah teu make salat-salat nu sejen agungna Ramadan bener-bener penyucian dosa bener-bener penyucian kekotoran penyucian pembersihan kadurat kena karasaeun cukup ku pengakuan ka Gusti Allah puasa di bulan Ramadan salat anu 5 surga sakitu alhamdulillahirabbil alamin tapi loba kene sakitu ge nu teu maca Allah aja nek eta kan ge Teman kunti anak sama kunti anak lalaki pan goblok sama kita lo bakene kan gitu lain tuh baca Allah aja kadanan bismillah kadanan kulhu kadanan jeung sajaban bismillah atau Allah langsung deh gimana lain deh aduh mama di mana mama baca Allah itu ya geus langsung eta mah lamun paeh langsung diseren ka neraka tah mah ya Allah ya Rabbi eta aya keneh teh nu kos ka sing ade pareuman apana pigambe komo bulan Ramadan mah bulan suci banyak kurang di kotoran kadanan cara batur berang sakali tamat peuting sakali tamat jadi berarti sapoe sapeting 2 kali tamat dongeng doang geus kadanan ku kita atuh geus sapoe-sapoeting sakali tamat eta ge dongeng doang atuh geus 10 poe tamat 10 poe tamat jadi sabulan teh ya 3 kali tamat beres eta mah geus teh sapoe saju sapoe jadi berarti sabulan tamat sakitu teh tamat santri mah tamat kecil ya santri mah tamat ngaji Quran teh sabulan sakali tamat mah lain santri tamat jurid nisbati santri mah aja santri mah pun baca Quran teh babari cenah babaturan naon Quran dibaca duh kusiat kadenge
saya mah naon saya geus teu arti ya sok ngomong aing mah tingkatan geus luhur korenganan asal aya babaturanna kos kitu nya nama ayo mah tu tilok basa geus aya baturanna tetap menang 2 poe teh kan kudu binas manikeun saya tamat ieu atuh aing ngaranna ge sia bener eta tamat masyaallah Allah maha uninga geus kejam jasa eta enggak bohong geus tegep jasa ya Allah ya Rabb. Nah ieu puasa lobakeun maca Al-Qur'an ngan banding-banding urang bisa maca Qur'an sapoe sapeting tamat atau 10 poe tamat digerengkeun kurang ditartilkeun atau dibaca aju orang bisa maca Quran tapi dihartikeun ditadabbur Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim wallahu alam bimurad Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin itu kitab Quranan nu agung la raiba fihi daya kamang-mangan hudan lil muttaqin sebagai petunjuk bagi muttaqin kos kumaha muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun Orenganan muttaqin alladzina yu'minuna jelmaan warariman bil ghaibi kanu maha gaib Allah wa yuqimuna shalah dan selanjutnya diartikeun da kurang make terjemahan anu geus menang naseh ulama-ulama urang tak urang sabulan tamat bari ditadabur jeung nu 3 kali tamat bagusan eta urang lambat ka tamat tapi diartikeun ku urang jeung nu sapoe sapeting tamat sapoe sapeting bagusan eta mending dibaca ku urang lalarunan dihartikeun urang tadabur ngaranna dihartikeun urang endeu geus menang naseh ieu teh ge geus dan kitu ngaranna ditandatangani ku pentaseh di antarana eta baruan bali masuk nah lalarunan kajian teu tamat ge malah teu tamat tapi ku urang dihartikeun eta nu hebat engke ge bakal aya ge karasana ka awak lain deui dihartikeun mah urang jadi nyaho dibandingkeun jeung kaderong saya baca dalam surat Sadaqallahul azim teka arti ya kasihan dah eta teh bagus dibandingkeun jeung ditartilkeun tur ditadabur nah ieu puasa hikmahna pohara sebab orai ge orai nu puasa bae mah orai taneuh banjur jasa orai taneuh mah kasepak-sepak kilong nganaon tapi lamun geus ngegel geus esek ditulunganana sebab naon puasa bae jan komo bulan mulud mah janna mah tiloka mah mana orai taneuh mah cinta ke besa mulud bulan Ramadan sa Ramadan ih sempar-sempar ge orai taneuh teh eta keur tapak sakali ngegel tapi orai koros mah nu tilok tapak kurang Jumatan kadang bener oh ore koros ngadahar eta teh anak bangkong betung nangis gendut ya har ores koros mah naon bae eta anak bangkong anak kadal ore koros eta pasti masyaallah kan aya lauk ini sana mah naon bae as betul dah gendut nu mantang nu gendut eta koros atuh teh jadi bati asli di itu jangan kiai masuk sembarangan bae nah nu anehna aya santri baheula di dieu teh aya santri eta teh digegel orai koros aduh si adu-aduan dia teh nyeri cekin dah ditarik ke babaturan kuntuna murag kuntu orai koros murag di dieu ta eta teh orai nu tilok puasa orai koros orai babi orai
ore cai teh ore tong sekarang itu eta tilok puasa teu manjur ore kadut eta ore kadut eta nah nya namanya ore kadut meureun mana sayuni meureun tah eta tapi ore anu sok tapa ore belang ore sanca ore kitu taneuh eta ahli tapak teu meunang sambarangan jelema ge lamun ahli tapa lain deui tapa teh lain sakadar tapa teu dahar teu nginum teu jimat tapi tapa ulah sok ngadahar duit pamarentah manjur asal kiai jago nyana ngajina hebat nyana puasana tapi beteungna terus bae ngadahar duit pamarentah moal manjur ka jeung hukum dijamin 1000% bahkan 1500% moal manjur moal bae ka jeung hukum beteung teu ditapaan tapa teu dahar teu gini budak leutik bisa tah lamun aya HP ulah hayang tapa tati HP manjur urang mun boga TV renyek jual manjur ganti iya hayang wajur ulah hayang wajur hayang ka Allah bae tapi eta praktekna seperti kitu kayak kaditu damang kayak kaditu kan geus biasa teh hayang nanaon ge teh ningali jelema ge biasa bae maksudnya biasa bae ningali awe ge biasa bae nu gelis-gelis jore-jore biasa bae atuh nu gelis-gelis jore-jore kumaha sih kiai cenah atuh kitu wae kabelah ditu naman nu ditingali ku perasaan urang teh kan hese teh ieu teh mindahkeun perasaan ibadah ti bodoh kuari ka pinter terasa pinter sageus pinter paham terasa eta garana pergeseran eta mah masih bisa tah kos kitu mah tadi teu bisa alfiah jadi bisa teu bisa maca fatul muin jadi bisa ngageser tati bodoh ka pinter tapi hayang boga rasa ikhlas mah eta hese karasa kan ikhlas teh karasa nikmat ibadah eta kan lamun geus boga ikhlas kan ngeunaheun hayang we ka Gusti Allah embung jeung makhluk sebab lawan eueuh di kacinta iwalti ka Allah masyaallah eueuh tah hayang datang ka dinya geserkeun ku urang tina kaladatan jismaniyah kana kaladatan ruhaniyah carana puasana cara Ibnu Arabi cara Tuan Abdul Qadir Al-Jailani cara Ibnu Athaillah lain puasa teu dahar teu minum hungkul tapi puasa teh ilu awak kabeh milu puasa di ketika kurang geus diajak puasa ngageser tidak puasa awam menjadi puasa khos teu dahar teu gidung teu jima awak kabeh anggota diajak puasa qalbu di ka Allah keun ngaranna puasa khos ilah puasa nu lain sambarangan anu engke Allah bakal mere kanikmatan tah di bulan Ramadan cara nu tadi ge geus menang pangampura sakadar pangampura ku gedena agungna sucina Ramadan eta ku inget bae geus ka Allah nyahoeun bahwa eta teh ngaku ka aing eta teh geus menang pangampura eta ku gedena Ramadan momo lamun ku urang dimanfaatkeun lantaran turunna Al-Quran ge di bulan suci Ramadan lain letik-letik diintip Ramadan teh ku ahli Allah mah timbul ucapan Kangjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasadu ala niran ku bungah doang ge deuk asup bulan Ramadan geus haram ka neraka awakna ku bungah doang masya Allah ku sebab naon ayam rahmat jeung magfirah Allah di jero Ramadan seakan-akan Allah teh aya di bulan seakan-akan hayang bae geura asup ke bulan Ramadan bakal karasa indahna Ramadan rahmat Ramadan segala rupa kesucian Ramadan terasa bunga deuk menghadapi Ramadan panai lain kitu di lembur mah woi di Cilogo geus penutupan nya geus teh Ramadan deui hutang tahun kamari ge can kabayar pamajikan aing habek-habekan budak meuli baju can kabayar deuk lebaran deui pencit teh beug aing aya nu ngomong kos gitu tapi lain urang Cilongok lain urang Cilongok mah kabehan bae eta jadi takeun teh hutang aya nu kieu bae ngirain sih bulan Ramadan mah segera teh kunaon ngabuburit ka Citra ka Puri aya nu kieu aya anu Ramadan mah ngeunaheun sia sokna loba nu marere pembukaan segala rupa ge geus aya macam-macam biasa
Nah urang mah belajar kuari ngabersihan awak, ngabersihan batin. Engke Allah bakal merek Lailatul Qadar dina teu merekna boga kesejukan. Lamun dibahas panjang tentang bulan suci Ramadan, ieu mah kaistimewaanna bae la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil miski. Yakin ambe sungut nu puasa leuwih seungit tibatan minyak misi. Coba ge jelema nu puasa ambar ha. Ayo coba ha. Kan Kangjeng Nabi bisa ngabohong. Ieu kan ucapan Kangjeng Nabi. Cak Kangjeng Nabi la khulufu fami shaim atyabu. Ambeuna sungut jelema nu puasa leuwih seungit tibatan misik. Coba ha. Ampun. Tadi ucapan kajian. Oh, macana tu indallah. Menurut Allah leuwih seungit tibatan minyak misik. Aing menurut jelema mah pan aya nafsu. Geus ku nafsuna bakal bau. Tapi ku malaikat bakal seungit sebab ku nafsuan. Geus malaikat teh lamun urang puasa, urang maca keluar teh seungit malaikat tadi resepeun. Cek Gusti Allah leuwih seungit tibatan minyak misik. Urang nu mantap kurang data ka bau. Urang ge lamun luhur mah seungit lantaran urang mah handap bau. Nah dia kahayang nafsu ngaranna eta lah nu ngahalangan. Jadi lamun urang loba kahayang eta loba halang kacang tanah. Eta teh maca zikir ka Gusti Allah, maca tasbih ka Gusti Allah. Wa in min syai'in illa yusabbih bihamdi. Walakin la tafqahun tasbihahu. Ngan urang teu nyaho kana maca tasbihna. Kacang teh tak kacang, lamun ngagoletak eta baca tasbih. Subhanallah kacang. Kacang ngagoletak sama sok macam kacang segala rupa. Ulah haji sia mah kadi itu bae kacang teh. Kacang ngagoletak. Kacang. Tapi lamun eta kacang ku urang dipelakeun tah, dibawa dipelakeun, dihuma. Plek. Kacang beda rasaan, cak kacang teh aing berarti titah jadi, berusaha aing jadi disiram ku numbugana set hayang jadi. Boga kahayang tak boga kahayang nyana hayang jadi lantaran dipelakeun maca tasbihna lambat. Subhanallah. Ketika jana merontak kan dipupuk tah. Sanes dipupuk kan jana boga perasaan kan ngomong nu mantak maca tasbih kan ngomong. Kangjeng Nabi makan kadenge. Segala rupa ge kadenge kobok Kangjeng Nabi Sulaiman maka angin bisa diajak ngobrol ku Kangjeng Nabi Sulaiman makan. Kangjeng Nabi Sulaiman angin ge bisa diajak ngobrol angin atuh komo deui benda-benda nu sejen. Dia sireum ge begitu diutus ka Kangjeng Nabi Sulaiman. Ini sebejaan ku Gusti Allah Sulaiman aing bakal ngutus sireum ka anjeun. Oh mun, mana sireumna? Memeh kapanggih nu di jalan teh nu loba kan sireum datang heula ka Kangjeng Nabi Sulaiman. Kan ngobrol jeung Kangjeng Nabi. Eta sireum bae ngobrol. Masya Allah karim. Nah, urang lamun puasa bae bakal dibere ceuli Kangjeng Nabi Sulaiman. Bakal dibere lisan Kangjeng Nabi urang dan lain sebagainya. Berarti kan dibere maziah nu luar biasa. Kacang ku sebab boga kahayang lambat. Kata itu mah subhanallah. Barang dipelak subhanallah. Barang dipupuk tah teu kadenge. Barang jadi maka dinya sat geus baca tasbihna geus teu kadenge ku sasaha. Teu kadenge. Eta naon eta? Eta teh kahayang kacang bae boga kahayang teu kuateun maca tasbih. Maca mah maca ngan teu kadenge kurang. Lamun dibukakeun hijab kan kadenge lantaran nyanana boga kahayang teu kadenge. Urang lamun eueuh kahayang hiji bae ka Allah. Ieu dengan sendirina mata ka Allah, ceuli ka Allah, kabeh ka Allah nu mantak disucikeun deui ge ku wali supaya dikaallahkeun. Eta teh abeh giraheun. Ketika loba kahayang mata boga kahayang mun teu geulis embung neuleuh. Ceuli boga kahayang mun teu merdu embung ngadengekeun. Irung boga kahayang mun teu kitu seungit teu kitu keneh segala rupa boga kahayang. Awak urang boga kahayang tina kahayang etalah jadi hijab urang jeung Allah. Maka di bulan puasa wayahna kahayangna rada dikurangan mun tadina
urang minum teh doang di bulan puasa mah tambahan kopi susu siapa pas bae dasar jurig dipancing sakit itu bagi pas atau hese ngobrol jeung jurig mah kurangan kahayang kurangan wah iya mah geus kolot rencana meuli lepis dia ka mana manya meuli lepis aing mah geus ulah wau jeung si aing mah mun sia make lepis geus aing mah ka Vietnamkeun sia aing ye ngangon kebos ya di Vietnam sapi mah lepis bapak rati pengangon di Vietnam mah urang jadi kebanggaan ye neraka jahanam tak leg gaul gusia tak iya piceun kahaya Masya Allah orai taneh micenan kahayang manjur orai belang micenan kahayang manjur orai gitu obra micenan kahayang manjur tapi orai nu tadi diceritakan sebab terus baik kahayangna dituturkan teu manjur bahkan caroplok urang ge sakumaha tadi bayangan kacang jeung sajabana diri urang lamun geus kalegitkeun kahayang timbul engke zikirna dengan sendirina dina zikir eta lah bakal nyambung jeung nu sejen sebab nu sejen teh eueun nu teu zikir tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna kabeh 7 lapis langit zikir bumi zikir ketika zikir kabeh urangna zikir sebab teu boga kahayang mun urang geus teu boga kahayang kadenge zikir la langit kadenge zikirna bumi urangna nu zikir kadenge ku langit kadenge ku bumi ngahiji Masya Allah ilah puasa kadahanan ku kitu atuh urang puasa geserkeun tina puasa awam anu beneran awamna supaya orang mendekati ka puasa khos geus satu orang di bulan puasa mah ulah hutang-hutang dikuari beresan kebutuhan dapur beresan segala rupa geus urang bebeja ka pamajikan urang ari ibadah bae ka Gusti Allah nya geus segala rupa tah geus teh jang dapur tah jang dapur 50 juta cukup kan tiis kadanya dan cek si hindun deh bener gitu tah kiai kadang-kadang atuh ngeunaheun da puasa kos kitu mah tah jang lebaran 50 juta mantap tah mangos aduh Masya Allah tah jang anak 50 juta mantap tah yes kudu di ka bulan Ramadan kan balik meuli mobil ku aing korupsi deui bae pan pamajikan mah beresan tah urang geus bae ka Allah tek TV ku urang geus tutupan HP ku urang geus ulah urang hayang informasi pilpres teu kudu geus ka Allah bae ka Allah mantap tadi asana witir lagi lain 13 bisa 20 tilu ya ngeleuwihan dia mah bahkan aja pendek mah bisa terus bae geus teu make hitungan Allahu akbar maji nah tak witir kok teu eureun selama aya jelema nu neuleunkeun aing mah malah eureun emang ahli ria mah kos kitu eueuh jelema bae geus teu salat balikan deui orang menghadapi bulan suci Ramadan jadikanlah bulan suci teh benar-benar untuk penyucian batin urang puasa ulah sakadar teu dahar teu nginum teu jima tapi ajak anggahota urang puasa dengan kata kerenna tapakeun mata urang tapakeun ceuli urang tapakeun irung urang tapakeun sungut urang tapakeun leungeun jeung suku urang ditapakeun maksudna tina kokotor sucikeun hadapkeun ka Gusti Allah ngaler ngidul ngetan ngolon teu nu kaya teu susah teu pejabat teu rakyat teu kiai teu santri teu cacah teu menak kabeh bakal datang ka ajal geus datang ka ajal mah maot ngaranna tinggal urang we jeung amal urang kawau urang nu tadina ku urang didamba-damba urang maot mah sakadar datang ka bibir kuburan bapak urang nganter sakadar datang ke bibir kuburan pemajikan urang sakadar datang ke bibir kuburan anak urang sakadar datang ke bibir kuburan murid urang sakadar datang ke bibir kuburan nu bakal ngalaksanakeun mah urang jeung amal urang lalakon hirup renungkeun ku urang mumpung urang masih keneh dibere umur tur dibere sehat sakali deui mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur jang ibadah dibere sehat ku Gusti Allah jang ngalobakeun ibadah dibere kuat ku Gusti Allah jang ngalobakeun ibadah mudah-mudahan dulur-dulur urang bapak urang emak urang di alam pura dosan